rada sengger Kang Jangri ya. Gaya ngiliwit ngangin detik anu lembab kena ngawat gitu. Gangrang-gangrang aya gangguan kibadi gulan. Jang di weh henteu Kang Buru tanyakeun ka raras ngancing. Nah naon kitu anu ditanyakeun ku anting ka raras anting teh teh? Ngari Kang Jangri miraku pongho Kang Jangri waktu ngurangin ditan ngancing geus ngomongan ka raras ngancingan. Ngarek tanyakeun jongdo anu pasti gitu jongdo ngeukeun nganteng Kang Jangri nya da nganteng oge suruh ngejeng bangtur ari Kang Jangri ngajang we boga nanti boga mamajikan terus nganu jadi ari anteng kecing aya ngaliman nya geus waktu lagi pasti teng nya teh hayang seri kumaha teng apaan ceuk akang ge kari daekna ngeri daekna kumaha maksudan Kang Jangri teh Kang Jangri mumpugu nya kari daekna anteng mah datang ka lumurna ki langkara teh ya teng terus diwanohkeun ka anakna anu neulah arumbi malah anteng geus janji ka kilangkara rek datang tapi nepikeun ka ayeuna anteng masih kere can dipanggihan apa eta arumbi teh wallah nya nginut nanti oge Kang Jangri ngarumbi wanoja nganakan kilanggaranya napina ngecek Kang Jangri ngeta ngarumbi teh nulis kitu nyaduka teuing geulis jeung henteu nama teh bet panggil ge acan akang rek bisa nyaho kumaha sok rupa-rupa wae anteng mah kamari ieu sanggeusna urang ulang ti puncak pasir Palagan anteng nyalse kudu nama ini tepungan kilangkara terus panggil jeung arumbi hari Kang Jangri anu mantrak kamari ieu mah nganteng henteu nginget kang dinya Kang Jangri ngejeng anu dibayangkan ku anteng teh panggihan ngejeng ngarumbi ngari pek teh henteu nulis geus jauh-jauh dijugjug netelah henteu nulis masih oge nganteng bakal hanyaluan ngateh Kang Jangri lamun eta nu dijugjug teh henteu nulis kitu ari beungeut ciga jahe menang metprek mah lah nganteng ge boga manoon atuh tang kitu tengah jadi anu ditinggali ku anteng mah kagelisanana kitu wah Kang Jangri mah ngalak ngomongan kitu Kang Beh Lalang teh geus surua ngatuh Kang Jangri boga mamajikan teh ngayang anu nulis anu ieu teh geuning Kang Jangri anu ngimitna teh ciga anu mupayan geuningnya gilek kitu teh anu ciga anu cacengkrokan gitu ngatuh Kang Jangri geus mugu anteng goreng matutan nulis muga mamajikan goreng matutan deui ngarek kumaha nganakan nganu nulis ngejung kasepan Kang Jangri kadang-kadang ati masuk teu ka harti ngomong teh ya mun kitu mah anu jadi ukuran teh kagelisanana anteng mah nya tapi teu naon ketang memang wajar eta mah teh ngan akang rek nanya ya ka anteng kumaha tanyakeun neon gitu Kang Jangri nya ieu mah saupamana anteng laksana boga pamajikan kanu geulis nya tapi tetelah henteu satia kana cintana saperti anu geus kungsi kaalaman ku anteng dina waktu anu katukang ini tinggalkeun kabanang ku lalaki anu sejen cikan anteng rek kumaha tah Jangri maksudan Kang Jangri mah nulis napina henteu sangtia ngana cintana gitu wah nya henteu bisa ngitu atuh Kang Jangri nya budu sangtia we kudu sangtia kanu janji salaki Kang Jangri kalaka kumaha oge mudu setia mentong non teh badingkeun deui kitu ngejeng ngalaman nganteng dina waktu nganu ngatukang Kang Jangri malah ka ngomongan kitu Kang Jangri mah siga nganu singlik lamun nganteng boga mamajikan kanu nulis
Akang lain sirik teng. Tadi geus omongkeun ku Akang, saupamana ieu mah. Jadi ari kangaranan saupamana mah bisa kajadian bisa henteu teng. Ngan cek Akang ge anteng kudu siap mun teu mah ngalaman ditinggalkeun deui ku pamajikan anu teu satia. Wah, Kang Jangri mah ngomonganana kedinya deui eung. Mudina mah Kang Jangri dongakeun nganteng boga mamajikan kanu nulis lainna siga nganu ancaman gitu eung ka anteng teh giningan eung. Akang lain ngancam teng. Gancik Akang ge saupamana anteng ngalaman deui saperti anu geus ka tukang-tukang dah bakal siap anteng narima kana eta kanyataan. Ya ngembung mah tukang Jangri Kang Jangdian dari ngawas kitu mah. Terus anteng mudu ngumaha atuh. Jadi ari cek Akang mah anteng ukuranna ulah kana kagelisana wungkul teh. Anu jadi ukuran teh kanyaah jeung kasatiaanana. Sabab kenaon geus ge ari henteu nyaah jeung satia mah teh. Jadi anu kudu jadi ukuran teh teng kudu kanyaah jeung kasatiaanana. Si Banteng Wulung ngahuleung betras inget karena kejadian ka tukang-tukang anu geus disorang. Anu jadi pamajikan ini tinggalkeun lantaran kagoda ku lalaki anu lian. Dina kayaan keur kitu harita si Jai Sakti jeung si Banteng Wulung jadi pada curing hakageteun. Sabab ningali aya wanoja anu di samping jangkung. Bari nyingsatkeun sampingna lumpat teu serikna notog-notogkeun maneh mulu kalebah tempat leureuhna si Jari Sakti jeung si Banteng Wulung. Sanggeus sadeukeut bisa jadi sidik eta nu lumpat datang nyampeurkeun teh wanoja geulis rupa. Bari ngahegat ngatur napasna eta wanoja teh nangtung dihareupeun si Jari Sakti jeung si Banteng Wulung anu keur dariuk. Terus nyarita hari bos-bos. Tulungan abdi Kang. Abdi dudak-dudaku si Mas Jawa Kang. Abdi sieun Kang. Abdi rek dipaksa dibawa ku manehna Kang. Tulungan abdi. Abdi tulungan Kang. Meh bareng si Jari Sakti jeung si Banteng Wulung harita narangtung. Si Jari Sakti neuteup ka si wanoja terus nyarita. Diudak-udak kumaha maksud Nyai teh? Rek dibawa paksa kumaha Nyai? Abdi wih ditampian dipegat ku lalaki anyar pinangi Kang. Ngakukeun nama orang gawasi ngaranna teh. Ngeukehan abdi kudu rek dibawa ku manehna cenah Kang. Abdi sieun terus langsung lompat main ngudag. Abdi sieun Kang. Oma tulungan abdi Kang. Wah, kuntu bengres ieu mah Kang Jangri. Ngariaranan Nyai Sangha. Abdi wasama eutik Kang. Eutik tulungan abdi Kang. Itu tuh aya ka dieu Kang. Anu coba eta lalaki anu ngaran Ronggo Wesi teh Kang. Cilaka abdi. Aduh, kumaha atuh ieu teh Kang? Tulungan abdi. Abdi tulungan Kang. Si Jari Sakti jeung si Banteng Wulung harita ningali kelebah jalema nu dimaksud ku Nyai Eutik anu tayarian ti Ronggo Wesi. Ningali aya Ronggo Wesi datang nyampeurkeun harita Nyai Eutik terus nangtung digigireun si Jari Sakti. Barang geus deukeut harita Ronggo Wesi langsung nyarita di barung jeung seuri ditujukeun ka Nyai Eutik. Ojo melayu cayu. Alah. Ojo wedi sayang. Entah kudu make ngocong-cong segala lupa. Lebih beci karo aku, ayo. Lebih baik ikut ngaku. Entah kudu sien. Kejeng segala lupa. Masuk ke dia. Ayo melini cayu, ayo. Nyai Eutik murungkut sieun. Bari ngaret kasih Jari Sakti. Anu direret harita neuteuk antep ka Ronggo Wesi bari tos carita. Ketenang heula Mas. Ieu wanoja anu matak lumpat teh lantaran sieun Mas. Ronggo Wesi ngabagikeun paneutupna ka si Jari Sakti jeung si Banteng Wulung terus nyarita.
Sapa kowe? Sagloron. Ah? Samane duan. Minalake jenenganku Rangga Besi. Oh. Kuring anu ketela masih Jari Sakti, Mas. Atuh ieu dulu kuring si Banteng Wulung. Siapa? Si Jari Sakti. Kowe si Jari Sakti? Aku wis krungu jenenganmu. Nganya pernah ngedenge ngaramane Jari Sakti. Kowe mesti ngerti Jari Sakti ya. Kowe bocah walon ayu sing arep dolan. Jadina manyete ngarep ngajak ngindit. Jadi sampean ora ngalangi aku Jari Sakti. Oh, jadi Iwan Oja anu ngaranyi eutik teh rek diajakan indit kok. Lamun mangnehna ngembungin mah ronggoan mukul nama ngulah paksaan ngalu ngembung siang ulah ajar teng sadar sabarlah teng lamunan keken paksaan pati ku ganteng ngurang ajar sekulupuk jangkar keset jangkar kehet benernya eta jangkar ngeset ngomong apa ta tadi sampeyan pengen melu ing dalan. Jadi kalian anu menghaling aku. Wong edan kurang ajar kowe. Opo-opo Arab alangi aku. Wong gendeng. Jari Sakti. Sampeyan durung ngerti sapa sejatine aku. Kula si Rangga Besi entuk bisa di ngalangan. Kue cayu sing arep tak gawa Jari Sakti. Ya ente bisa gitu atuh Mas Ronggo. Kangaranan maksama tindakan anu henteu hade. Kuring ngarti anjeun lain jalma samarangan Mas. Tasina oge anjeun mangrupa hiji jago jadi asa kurang hade Mas. Murek masa kawan Oja anu henteu suka. Wah, maneh lamunan ngeungkeuh ngarek paksaan we mah kapaksa urang bakal aku kenindakan sa bangsa Tayam sinongtot bujur. Pancing ku ganteng. Urang ngajar sakolpok. Make ngejo ngarek paksa ngalangu pas ya. Mukul nama si Nyai ngetik mungen dibawa ku Malaysia sieun sia ronggoan urang ajar. Lah umum kaset segitu banget ciga rujak jamu kristal teh siap urajan. Si Banteng Wulung ngalengkah maju ka hareup. Ningali si Banteng Wulung maju ka hareup, Rangga Besi seuri beuteus nyarita deui. Karepmu apa Banteng Wulung Apa toh? Apa? Pengen tumindak ing kula, Aku ora wedi Banteng Wulung. Entak sian. Senajan badanmu ya kaya buta. Sampeyan ora nganggu. Kamu jangan ikut campur toh. Entak kudu pipiun kana nyek ngurusan. Ayo mondor. Mondor kowe Banteng Wulung, mondor. Wah. Mulur-muluran leon saronggoan urang ajar. Sinong terpujur. Bang neh henteu pingsa di kajakan ngomongan anu bener sia kolopok. Jangkar kehed. Pancingkeun saku aing, pancing saku ganteng. Durug-durug gajeleng. Si Banteng Wulung langsung ngagajeng luncat. Gep karawak. Sabuk dina cangkengna Rangga Besi ditewak ku leungeun katuhna si Banteng Wulung. Geus kitu Rangga Besi terus dipantingkeun ku si Banteng Wulung ngagunakeun leungeun sabeula.
maksakeun sang urang ajar. Ronggo wasi dibantingkeun bangun anu hampangeun akaran kedebut. Ronggo wasi ngakedebut dibantingkeun ku si Banteng Wulung, tapi Ronggo wasi gancang harita ngacolerat hudang. Kayan Ronggo wasi henteu sakara-kara dibanting satalikna teh tetelah henteu kunaon-naon. Si Banteng Wulung jadi kaget ningali kayan Ronggo wasi anu dibantingkeun bisa langsung ngacolerat hudang deui. Dina kayan henteu sakara-kara bangun anu henteu ngarasakeun ka nyeri. Ronggo wasi mancu datang tunganana bari ngeprukan baju anu kotor ku taneuh garing. Ronggo wasi neuteuk seukeut ka si Banteng Wulung bari nyarita. Iku kabeh sing sampeyan mampu. Apa cuma itu kemampuanmu Banteng Wulung, ha? Badan kaya buta tapi untuk kerasa neon-neon. Alah. Ngabantingna kowe ya masih ngerti Banteng Wulung. Aku Ronggo wesi to, Ronggo wesi. Ora ana tandingane. Jadina lain tandingan manehna Banteng Wulungan. Leuwih becik motor kowe Banteng Wulung. Si Banteng Wulung anu ngarasa panasaran jeung ambek harita terus nyabut tuyung gedena anu diselapkeun dina cangkeng tukangeun baju bari terus carita. Wah, maneh ngentong sombongan sia kelebog. Ngurang narung sia. Dibangbuk saku ruyungan. Bang batok maneh pencar penjar sia. Rongguan ngurang acar. Cangkar kehed. Makin ngejeng tintah mundur ngalang ngupas ya ngurang ngajar gak penting kang ngurang siap kolapop semua ajar. Si Banteng Wulung ngabangun pasangan saya gak diri pikeun majuna raja. Ronggo wasi nyari tadi di marunjeng seuri. Apa? Apa Banteng Wulung? Jadi kowe arep maju tarung Banteng Wulung, ha? Ayo. Ora apa-apa, monggo. Maju sekarupun. Aku ladeni Banteng Wulung. Ojo nuwul semu sampeyan. Lara Banteng Wulung. Laki-laki jangan mesal kalau kamu celoko. Untuk kudu loba ngomongna. Masuk maju. Aku sing bakal mampu robohkeun lawan. Aku ora wedi hadapi kowe sing koyo buta. Coba buktikan kemampuan Banteng Wulung. Apa iso ngerubuhkan aku? Ayo. Kurang ajar, haram carga, sombongan sia, rasakeun rongguan. Julung harita si Banteng Wulung miheulaan majuna rajang bari metakeun ruyung reka pabu kana sirahna Ronggo wesi. Tapi si Banteng Wulung ngaranjung kaget tibe sabab ruyung gedena harita ditakis ku leungeun kencana Ronggo wesi. Sawuk hiuk gas. Si Banteng Wulung ngacari jeug ka dalam mundur ka tukang. Leungeun katuhuna anu nyekeran ruyung karasa asa komper. Si Banteng Wulung panasaran ngakentak lucak maju dina rajang ruyung gedena ngahantam tak-takna kenca anu jadi lawan. Kena leungeuh pisan sawuk ceblot gas. Tapi Ronggo wesi teu kerel-kerel bangun anu teu ngarasakeun naon-naon. Malah leungeun katuhuna harita males ngarajang kena kana iga burungna si Banteng Wulung. Hiuk ceblot gas dari deug. Cari jeug. Si Banteng Wulung ngadari deug mundur ka tukang. Sedengkeun Ronggo wesi mancu dina tangtunganana nyarita di barungjeng seuri sagarupa bangun anu nyengsrikeun ka si Banteng Wulung. Iku mung kekuatan sampean Banteng Wulung, ha? Iku
Apa cuma segitu kemampuanmu Banteng Wulung? Alah, masa iya no? Badan kaya buta. Tapi panalajangne entuk ngerasa neon-neon Banteng Wulung. Sumpah entuk. Entuk kerasa. Ora kerasa apa-apa to. Yo, maju maneh yen isi wani. Langsung maju dhewe. Maju maneh yen isi wani sok. Banteng Wulung. Gelut iki kita terus lajudin. Nya tarung urang teruskeun ja Banteng Wulung. Wah, untung sombongan sarongguan ulang ajar. Sang najan maneh sang maha kuatnya. Urang moal make ngejeng, make budu ngeleh ngalagu pasya. Munul sanyikuna ngejat satulang biasan. Was ya, rongguan. Nya narung memang kudu dineruskeun sakolopok. Wala kok kumang oge maneh kudu rumbuh sia ulang ajar. Batigung ganteng. Acak kekehan ngomong. Endak kudu buktikan kemampuanmu. Buktikan. Ayo. Wah, rasakeun siang urang aja. Duruk duka jeleng si Banteng Wulung mihelaan di Majuna Rajang. Kekuatan panarajang lebih hebat batan tadi kitu nate sabab si Banteng Wulung meh ngagunakeun tanaga anu sapinuhna marangan kana panarajangna dina waktu harita. Si Banteng Wulung masih kena penasaran sigana mah. Asa teu percaya mun panarajangna anu kena kana anggota badan lawan teh nyata henteu karasaeun taya pangaruh naon-naon. Si Banteng Wulung kageteun deui sabab panarajangna anu ngarah kana anggota badan lawan teh lain bae bisa dibenung ku sapasang leungeunna ronggo besi anu kuat kawas besi. Tapi gerakan sapasang leungeun ronggo besi ge kawilang cepet dina ngalakukeun panarajang balesan. Bari ngagajeng luncat ka luhur sapasang leungeun ronggo besi ngakempur kana dadana si Banteng Wulung. Sauk hiuk keras. Keculang, hiup cebrot. Wah, ulang ajar sejangkar hen. Si Banteng Wulung ngagerok kaget jeung nahan ka nyeri. Bari ngabangkieu mundur ka tukang, dadana karasa nyeri jeung sasak. Tulang dadana asa remek. Ronggo besi maju dina tangtunganana merhatikan si Banteng Wulung anu ngabangkieu mundur ka tukang. Si Banteng Wulung masih kene untung bisa ngajaga kasimbangan badana lantaran harita waktosna seep. Ieu mah ye siga tuh Andori keras kenes. Ya pengennya gitu sih, cuma ya kumaha waktosna parantos teh kapan deui. Hatur nuhun tina sagala rupi perhatosanana. Nada siapunten anu kasuhun tina kakirangan sareng kapatanana. Ya gara-gara beungeut cegah rujak jemu kristal, aduh ampun. Sakitu tiasa kasangakeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilujeng ngalaksanakeun pangbagati Allah, panggeroki Allah nyata salat Jumat. Siapa tahu salat Jumat sekarang merupakan salat Jumat terakhir. Makanya kita tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geber, bray.